Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng santen ka pamirsa. Tepang deui sareng abdi Lutfi Desa Sabila. Abdi Nazarati Samaulida. Kabakaran lumangsung di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau. Selasa 8 Januari 2024. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh pedagang tarekan nyalametkeun barang daganganna. Seunah anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko pedagang di lantai dasar. Patugas kabakaran dijieun kalang kabut mareman seuneu nu kitu gedena lantaran kabujeng ku haseup hideung di sakitaran tempat kejadian. Pikeun mareman seuneu, patugas kabakaran ngusahakeun ku jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Panyebab kebakaran masih keneh ditolong ti ku Polresta Pekanbaru. Abdi Nazarati Samaulida, Abdi Lutfi Desa Sabila pamit ngundurkeun diri. Audio Jungle.